Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ilujeng sonten pamiarsa wadia balad dongeng mancomania salam dunya di mana bae ayana. Alhamdulillah urang tiasa tepang deui nya sanaos di udara ngalangkungan media YouTube dina kanal YouTube Mancomania. Urang ngadongeng deui pamiarsa, urang neraskeun ngeureuyeun hanca anu katunda dina jejer lalakon Siramo Sakti. Bagian atanapi episode anu kaduanya. Ieu teh terasan lalampahana Wiratama, Jawara Bajigur Sakti alias Jawara Gunung Salak. Kumaha lalampahna Wiratama salajengna urang Bandungan bae sasarangan sakadap deui. Mugi-mugi sadayana di mana wae ayana tetep dipaparinan kasehatan utamina lahirna sinareng batina. Dijembarkeun manahna digampilkeun rezekina sarta ditebihkeun tina sagala rupi mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Kangge anu nembean pisan manco, anu nembean pisan ngadangukeun ieu dongeng mangga ulah asa-asa kantun di-subscribe wae nya. Ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami akinan neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi wae sasarengan urang tiasa janten pangreuah-reuah dina anggoning raraga ngamumule seni dongeng Sunda. Supados tetap aya, tetap rame, tetap nanjeur, tetap waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Urang amparkeun deui pamiarsa sama kabuitanana. Parsamakna sor cikopina mangga kaparayun sadayana perung. Dua lutung batu maju bebarengan, ayeuna mah pikeun ngahurup Raja Pedang pamegat urat. Bedog grubakna ludira putbet, ngahujanan sakujur awakna aki mintaraga. Kitu oge rante wajana boma anu teureun eureun ngulincer-ngincer awakna Raja Pedang pamegat urat. Hiuk seuk bedogna ludira nyabat kana beuheungna Ki Mintaraga. Aki Mintaraga gancang puterkeun pedangna. Sinar koneng mas ngolebat rang bericak bedog ditakis ku pedang. Blesur tungtung rantai wajah datang rek notog kana dadana Raja Pedang pamegat urat. Aki Mintaraga gancang awangun jurus cong corang hiber, awakna ngablesat ngapung kawas nu hiber. Karah hareup pedangna ngebabad di luhur kawas leungeun cong corang anu rek newak kana mangsana. Atuh boma gancang ngagiwar ka belah kenca tapi arah sambaran pedang koneng teh ngulawit nuturkeun gerakanana boma. Edan, boma ngagroreuwas manehna gentak ngalabuhkeun dirina bari langsung males ku babukan rantai wajana. Hiuk sewuk plos. Rantai wajah ukur ngababuk kana tempat kosong sabab Aki Mintaraga gancang salto ka hareup. Karak ge bisa nincak lemah sarta can malik-malik acan. Geus karasa ku Ki Mintaraga aya angin serangan anu nebak kana pundukna. Ki Mintaraga sakilat dongkoplos sambaran bedog ludira liwat di saluhureun badana Ki Mintaraga. Bari malikeun badana Aki Mintaraga ngawangun gerakan tojer manjangan suku katuhna ngaheumat ka arah tukang hiuk gedug. Aduh! Ludira ayeuna ngagoak sabab kekemplongna kajajak pisan ku suku katuhuna Aki Mintaraga. Barang rek ditimpah deui ku sabetan pedang koneng, rante wajah boma geus kabireungeuh ngababa datang ti arah belah katuhu. Aki Mintaraga gancang ngarubah gerakanana,
manehna jingkrak sarta terus ngagereleng ngadeketan ke arah Boma. Hiu perep kenca Ki Mintaraga ngadius ngarahkan ka kemplongna Boma, tapi Boma mapag serangan lawan ku jejekan dampal suku Jebragna. Hiu kiu dug perep diadu jeung dampal suku. Ki Mintaraga kadorong ka tukang aya kana 2 lengkahna, tapi Boma mah kadorong 5 lengkah bari meh bae ngajungkel labuh ka tukang. Edan tanaga jero si aki-aki teh mani bedas geuning. Dampal suku aing tapi ka nyanyautan kieu. Gerentes hatena Boma. Lutung batu. Harita lutung batu harita ngadorongkeun dampal dengan kencana babarengan ngirimkeun tenggelan jarak jauhna sewang-sewangan. Wut 2 ranggem angin tarik ngadius ke arah Ki Mintaraga. Ki Mintaraga genjotkeun sukuna blesat, awakna ngablesat dina gerakan julang ngapak. Ki Mintaraga kawasan hiber awakna ngalayang ke arah Ludira. Pedang konena muih muter ngawangun jurus samran pedang pamegat Sukma. Ludira gancang puterkeun bedaug rubakna pikeun nakis panarajang nu jadi lawan. Hiuk wututut war trang tilu kali pedang jeung bedaug bentrok. Kemang seuneu mah ting buricak. Ki Mintaraga nyulusup ke belah katuhu bari nyodokkeun pereup kencana kana hulu angan Ludira, tapi Ludira nahan ku dampal leungeunna anu rubak. Hiuk tes suk cebrod. Ki Mintaraga langsung nyusul tepus ke tajongan suku katuhu anu langsung ngajebrod kana puhu ceulina Ludira. Aduh! Ludira ngabangkieung, ceulina ngajelengeng, panonna ranyai kararoneng. Sanajan suku Ki Mintaraga begang jeung leutik, tapi kusabab dieusi ku tanaga jero karasana kawasan itu bruku mending edan pikeun Ludira mah. Awakna ngabangkieung dina kayan kitu suk bret. Pedang koneng emas Ki Mintaraga harita ngababad kana hulu angeunna getih ngabrebay ngucur tina tatuna Ludira. Ludira teh mibana ilmu weduk, kulitna teu mempan ku pakarang, tapi nyang hareupan pedang raja pedang pamegat urat. Kakuatan ilmu wedukna teu mampu nyang hareupan sekeutna pedang pusaka Ki Mintaraga. Ludira mundur bari nungkup angeunna anu soeh. Ningali adina tatu Boma ngagerem ambek bari ngagajang manehna muihkeun sebet rante wajana. Hiuk wut war ret. Rante wajah teh ngabeunggeut awak begangna Ki Mintaraga. Gep Ki Mintaraga nyakelan rante. Sukuna di aliran tenaga jero pikeun nahan kekuatan tarikan rante nu jadi musuh. Boma harita narik rante ku 2 leungeunna. Tapi kati bebergeg, tapi Ki Mintaraga oge ngerahkeun tenaga jerona pikeun nahan badana supaya henteu katarik kuno jadi lawan. Boma si lutung batu ngadu tanaga jeung Ki Mintaraga kesang ngatampung ngagarajag. Maseuhan dadana Boma tarangna Ki Mintaraga oge renung ku kesang. Ki Mintaraga musirkeun sakabeh kakuatan tenaga jerona kana leungeunna anu keur nyaklan rante. Rante dikenyetkeun sakuat tenaga kalayang bae awak Boma anu sakitu jangkung badagna teh ngalayang katarik ku gentakan Ki Mintaraga. Boma kacidaruasna sabab teu nyangka lamun awakna tapi katarik ku musuhna Ki Mintaraga anu pangawakana leutik sarta begang. Hiu jebrod tajongan Ki Mintaraga nyayang pisan kana dadana Boma si lutung batu. Awakna Boma tuh ngacungkel ka tukang dina bahamna nyebrotkeun getih seger. Ega pedang pamegat urat. Hiji waktu kaula bakal datang deui pikeun nuluykeun urusan urang. Ludira, hayu indit. Boma teh ngaleos indit bari awakna rada bongkok. Sarta leungeunna nyakelan dadana anu karasa nyeri. Ludira nuturkeun di satu kangeunana.
Aki Mintaraga ukur ngarahu saterus nama narik napas panjang. Tetap ngajanteng di tempatna bari panona netep kadua urang lutung batu tapi kangilesna ti kajauhan. Saurang jajaka make papakaian sing sarua koneng lempang dadalik degan mapai jalan satapak. Awakna pinuh ku tatu, bajuna di sababaraha bagian sarwe getih katampo ngaberbai tina tatu-tatu anu aya dina awakna. Beuki lila lempangna beuki sosolontodan. Akhirna mah si jajaka baju koneng teh labu tuluy ngajoprak di tengah jalan. Tetempoana beuki lila beuki ranyai kararoneng. Si jajaka sateka pola ngangkat sirahna, tapi sirahna beuki karasa berat antuk nama buluk bae manehna teh nangkarak bengkang deui bari kapiuhan. Sawaktu lilir si jajaka culang cileung sabab apal-apal dirina geus ngagoler dina bale awi anu diamparan ku samak pandan di jero hiji imah kayu. Raheut tatuna geus dibeungkeut ku kaen, awakna geus teu pati karasa nyareri teuing cara tadi. Raket panto aya anu nyurung di luar. Seorang aki-aki make baju bodas asup ka jero imah. Si jajaka baju koneng gancang diuk di sisi bale. Geus sajar geuningan, cek si aki-aki anu tayalian Aki Mintaraga. Di mana kuring teh Aki? Tanya si jajaka. Di imah Aki, ujang. Jadi burang sewaktu Aki kacai wanggihan ujang ngajobrak kapiuhan di tengah jalan. Nya ku Aki teh dibawa ka dieu. Atur nuhun pisan Ki parantos haat nulungan kuring. Sami-sami ujang geus jadi kawajiban adi silih tulungan pepada manusia mah. Kunaon atuh hidup teh tapi ka ngajoprak di tengah jalan. Nah aya anu ngabegal atawa kumaha. Nuju sial we Ki panginten. Kuring teh harita keur leumpang we ngadadak pasaran dog jeung dua urang jalma jarangkung badag. Awakna baruluan kawas lutung. Nu saurang mah dugul sirahna teh bari angeunna tatu anu saurang deui mah kandel kodegna. Teu pupugu geura eta dua jalma teh narajang ka kuring. Pedah kuring melong ka maranehna. Dua jalma jarangkung badag teh si oreng elmuna luhur kuring teh ripuh ngalawanna. Nya kuring teh lumpat sanggeusna tatu. Kucan kitunya eta dua orang jalma teh katelahna sapasang lutung batu samemeh panggih jeung ujang waranehna teh bentrok jeung Aki. Sigana bae murang maring meureun ka ujang. Kutan kitu Aki teh janten raja pedang pamegat urat Ki. Cek si jajaka bari turun tina bale sanajan bari muringis. Si jajaka maksakeun rengkuh hormat ka Aki Mintaraga. Di mana ujang apa lamun Aki raja pedang pamegat urat? Ti dua urang jalma jangkung badag eta Ki, sabab maranehna nyabit-nyabit nami Aki sewaktu adu rageng sareng abdi. Ya, Aki memang kadalah raja pedang pamegat urat. Dua jalma eta anu ngaku sapasang lutung batu teuing di mana asalna mah. Memang dua nana datang ka dieu satatarung ngalawan Aki. Dua nana tatu tapi
tuluy manehna kalabur. Lumayan oge lamun mah Aki teh tepi ka hese ngelehkeunana. Ngaran hidup teh saha ujang? Tanya Aki Mintaraga. Nami abdi mah Jaya Sukma Ki, ulun si Jajaka. Reureeh bae pikeun sababaraha poe di dieu. Kamu hidup geus jag-jag, hidup bisa nuluykeun lalampan hidup anu katunda. Tapi abdi teh gaduh tujuan anu pasti Ki. Sepuh abdi duanana tos ngantunkeun. Abdi teh hirup kadungsang-dungsang ukur nunutur indung suku we. Ya ieu mau upami kenging sareng diidinan ku Aki wios we salamina ge abdi di dieu. Kangge ngarencangan sareng ngurusan keperyogian Aki. Aki Mintaraga sakadapan mangahulang bari netep kabeungeut kasep si Jajaka di hareupeunana anu keur ngeluk tungkul. Aki Mintaraga nyoba neuleuman naon sabenerna tujuan Jaya Sukma, tapi sanggeus ditempot aya anu nyurigakeun tina gerak-gerik sarta paroman Jaya Sukma. Aki Mintaraga pok nyarita. Ya gadi kahayang hidup kitu mah ngan bae Aki mah moarek ngamuridkeun deui. Sawios Ki abdi mah janten palayan Aki ge teu sawios-wios. Ti sabrak harita Jaya Sukma tetap tumatap cicing di tempatna Aki Mintaraga. Unggal poe Jaya Sukma teh nyiapkeun sagala kebutuhan Aki Mintaraga. Teu karasa geus sabulan Jaya Sukma cicing di tempatna Aki Mintaraga. Sikepna anu sopan sarta cicingeun oge satia satuhu ngalayanan Aki Mintaraga lila-lila ngahudang rasa karunya di hatena Aki Mintaraga. Tiap poe Jaya Sukma init ka hiji pasir anu rada jauh jarakna ti imahna Aki Mintaraga. Pikeun ngalatih jurus-jurus silatna, jurus-jurus silat kampung biasa anu dipibanda ku Jaya Sukma teh. Lain jurus-jurus hebat di jawara-jawara dunia pasilatan. Bari rencepan Ki Mintaraga remen merhatikeun latihan Jaya Sukma. Sanajan ukur jurus-jurus biasa taya jurus anu hebat, tapi si Jajaka teh tetep tekun ngalatih jurusna. Hiji mangsa sanggeus lila ngintip Jaya Sukma keur latihan di tempat nyumputna. Aki Mintaraga teh kaluar nyamperkeun ka Jaya Sukma. Jaya, geuning Aki. Jaya Sukma katempo reuwas teu nyangka lamun Aki Mintaraga bakal kadinya. Menang diajati saha jurus-jurus anu dilatih ku hidup teh? Tanya Aki Mintaraga. Ieu mah mung jurus kampung biasa Ki. Kapungkur kenging diajar ti jenatna pun bapak. Ku Aki rek ditambahan ku hiji jurus daek anjeun diajarna. Hatur nuhun pisan Aki, hatur nuhun. Walon Jaya Sukma katempo paroman si Jajaka teh biar marah mah ngarasa bunga rek dibere jurus anyar. Tapi ingat Aki teu ngangkat hidup jadi murid. Jadi ulah nyebut Aki guru atawa eyang gurunya. Asumuhun Ki teu langkung Aki. Sok perhatikeun sing taliti setiap gerakan Aki. Aki Mintaraga mimiti ngawangun jurusna gerakan lalaunan sarta lambat pisan supaya Jaya Sukma babari nurutanana. Sanggeus nurunkeun hiji jurus, Aki Mintaraga ngaleos init. Sedangkan Jaya Sukma terus ngalatih jurus anu dibere ku Aki Mintaraga. Aki Mintaraga teh nguliwat ke tempat nyumputna, manehna merhatikeun ka Jaya Sukma anu tekun latihan. Sanggeus yakin lamun Jaya Sukma teh terus-terusan ngalatih jurus pamerena ka karak Aki Mintaraga ngaleos init. Kerhut het sorangan ngelatih jurus ngadadak ngagebeg reuwas Jaya Sukma teh
Sabab ngadadak aya siji bayangan beureum ngolebat datang kalayang celek nangtung di hareupeunana. Saurang awewe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuhunanya kelanyiruan bisuhun dina luhur sirahna. Mani edas eta mani kurajin dita tadi hutet wae. Ieu Sujang mending ge jajan heula heula ke latihan deui meh tanagana pulih ya. Sok tah ibi nyanak awug tah haneut keneh raos kira nikmat amis kareueut awug ibi macek sasaha ge. Dede sadaya mancomania ge langganan ibi teh bari jeung ngaranjuk bae ge. Tah ieu kukurawu alias urap jagong sok jajan heula. Kabeneran atuh bi nganjuk meunang. Atuh sarua we ieu mah. Pohara pamiarsa Gunung Rojol Nabi Sarwi tinggi dari kapalih dinya urang cekapkeun heula dongeng nadugi ka dieu. Kumaha satrasna ieu lalakon antosan wae terasanana. Pamiarsa sadayana atur nuhun ka sadayana anu parantos satia manco sadia ngadangukeun ugi ngarojong kana dongeng-dongeng Aki. Satrasna mah sapertos biasanya Akina bade maosan heula pairan utus lebet. Bari ku Aki di absen aya saha wae. Aya Watata Sumitra hadir bari ngajempolan atur nuhun Watata alias Watasik teh nya. Teteh Nuraini Silvina Dewe ugi lancut ki manco anu pisami-sami ti Denpasar Bali. Kang Tis Sutisna Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam Bandung Ki. Ujung Berung teh hadir Basontis manco hatur nuhun Kang Tis. Ki ge gaduh rerencangan entis teh nya di palihan kebon cau Cimahi. Anjeunna mah tukang cukur. Kang Prabu Arjuna mantap pisan atur nuhun. Sami-sami Kang Agus Samantri Pogot Meneko Sor Bajigurna tegap. Telina Imut Bandung hadir atur nuhun. Teh Intan Ramadhani oge hadir manco Siramo Sakti saurna. Teh Yulina Belia nupis akiku sami-sami. Teh Intan Ramadhani Pogot ti Ciamis. Kang Setia Budi manco Mania Tasik hadir bari ngopdud ki adeuh tegap. Kang Agus Wadiningrat alhamdulillah tos merar deui carios enggalna Ki lajeng Ki sumuhun siap. Kang Junaidi Junaid Assalamualaikum Tangerang hadir sumuhun waalaikumsalam. Manco deui wilujeng wengi mugi Akina tetep sehat tur tetep waluya amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Asep Saipullah teh ti Cibuntu hadir manco alhamdulillah dongeng enggal prung nupis dongengna sami-sami. Teteh Hanita Parea calik aya nama dina kursi goyangnya. Kang Jaya Sumpena ugi Jakarta Timur manco teras waalaikumsalam. Amin pidoana Ki waluya dongeng Sunda waluya Ki Sunda waluya. Kang Adang Wendy hadir Ki ngiring manco di CRS Siramo Sakti nya. Mangga. Sor awugna. Kang Ade Soekarno ti Cicadas Bandung hadir Ki atur nuhun sami-sami. Kang Ade nya anu teras nyarangan Aki tiga pungkur. Renoraldino Tangerang hadir manco mania. Nuhun. Mama Andri Maulana Karawang alhamdulillah dukar hadir mancoki di Siramo Sakti sami-sami Mama ilujeng sonten. Aya Teh Rina di Oman alhamdulillah tiasa manco hadir wilujeng sonten sadayana. Kang Hendy Rustani oge hebringki atur nuhun. Teh Esther Adelaide tepang dangu dina episode enggal. Kang Rudiat channel madep Tasik hadep hadir atur nuhun Ki sami-sami. Kang Taufik Abadi Tikircon oge hadir siap mancoki saur Kang Etauriti manco mania Pasuruan. Mana waalaikumsalam alhamdulillah sumedang hadir manco carios nu enggal nupis dongengna sami-sami mak. Kang Didin Saripudin Palembang hadir prung bajigur sakti janten Ramo Sakti. Waalaikumsalam Purwakarta manco alhamdulillah pamugi Aki sakularga oge aya dina kasehatan amin. Hatur nuhun Ki terasan Jawa Gunung Salakna tos berada di Siramo Sakti Tasik hadir manco teras. Hatur nuhun Kang Anang. Kang Asep Suherman Bekasi hadir manco waalaikumsalam alhamdulillah tos berada di carios anu enggal Siramo Sakti. Hatur nuhun Aki mugi Aki aya dina kawilujengan sinareng kawaluyaan amin ya rabbal alamin. Pamirsa sadayana sakitu heula nu tiasa kapihatur Aki amit mungkur heulanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah Hanca.